Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing mitra sadaya tepangkeun deui sareng sim kuring pun Esya Aulia Dewi dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet kana redaksi TV nu bade didugikeun ka sababaraha menit kapayun. Pamiarsa ninggalkeun iber salengkepna. Lumayan macet dina poe Senin 28 Januari 2023 lantaran jalan ruksak katabih leueur. Ku kituna kaayaan ieu ngahalangan mobilisasi warga anu bakal ngarambat pikeun sagala rupa kaperluan. Salajengna abdi serahkeun ka Debi sareng Alsari nu aya di lokasi. Mohon hatur nuhun ka Esa nu aya di studio. Ayeuna abdi bade ngawawancara warga Conggeang Kulon. Jadi kumaha kaayaan jalan Conggeang ayeuna teh? Hampir unggal poe aya macet. Komo ayeuna mah leuwih parah sabab loba kendaraan proyek lalu lalang di jalur eta. Mohon hatur nuhun kanggo pamadegan Aarif. Salajengna bade diserahkeun ku Debi. Hatur nuhun ka Alsari. Ayeuna abdi bade ngawawancara warga Conggeang Wetan. Pamadegan Bu Cucu sapertos kumaha? Kukituna warga teu dirugikeun lantaran kahalangan macet. Alatan pembangunan proyek jalan tol Cisundawu teh nganyebabkeun karusakan jalan. Sareng mugi-mugi pamarentah teu lieur ningali kaayaan jalur ieu. Sabab kaayaan anu lumangsung unggal poe ieu ngajadikeun urang sangsara. Naon harapan Teh Cici tentang jalan Conggeang? Kituna abdi miharep pihak perusahaan anu ngalaksanakeun pembangunan tol Cisuadu ngarhatikeun kalancaran lalu lintas jeung kemacetan nu di dieu. Nuhun hatur nuhun atas pamadenganana. Kusim kuring dibalikeun deui ka Esya anu aya di studio. Muhun hatur nuhun ka Debi sareng Alsari nu tos nyanggapkeun wawancara di lokasi. Pamiarsa rupina mung sakitu warta dina dangdar ayeuna. Ngawalian Ais Pangasih Sunda TV, sim kuring Esya Aulia Dewi, seja amit mungkur amit mundur. Nedahapunten dina samudaya kalpatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.